Nyalira bae neng. Duaan sareng Inah, mung Inah mah nuju air tugas. Tugas? Lah mani teu ngartos. Muhun. Nah, neng teu tugas kitu. Pan ieu ge ngaladangan si kopi teh tugas. Sing inget euy, mobil urang teh beak bensin. Kuring ngaharewos. Manehna nyarengeh, red kasih awewe. Neng, cik manawi terang. Sugan palih dieu aya nu isalan bensin. Nah, dadi dieu ge aya Kang. Bade sareng naon? Bensin we wungkul. Piraku teu jeung rencangna bakal raos kitu. Kuring mimiti keru. Teu loba omong, eta awewe teh leos ka tukang ngurunyung deui teh bari mawa sangu dina boboko. Nah, bet mawa sangu. Si Among kerung, bensin keur mobil Sumi. Cik atuh, ontong malah widang, piraku mobil lebrek hejo. Di antara lelaki nu keur ngariung aya nu nyelengkeun. Punten, da urang dieu mah sok nyebat bensin kana sangu teh. Punten pisannya. Cek eta awewe nu kakara ka nyahoan horeng ngaranna Sumi bari nyokot deui boboko tina meja. Kek, ulah dibawa deui. Dung, urang dahar heula sekalian. Si Among ngareret. Kadiekeun nyi deungeunna. Naon we nu aya? Bilih hoyong jengkol, urang ngagoreng heula. Tah, kabeneran. Sekalian nyambal sing lada nyi. Ari si laing geus weureu. Kalah Kang Adonnya tuh geuning. Kuring nyigeung. Lah, ulah olo-olo. Si lain dia pasti lapar. Eta urusan mobil kumaha? Kek, geus dahar. Tarah tenang. Tilu lalaki nu keur diuk gigireun terus ngageroan ka Sumi. Sreng babayar. Memeh ngaleos nu saurang ngadeuketan. Mun teu salah, di lembur Cipeuting aya nu dagang bensin teh. Tanyakeun we ka Sumi, nyahoon geura. Nuhun Kang. Ceuk kuring. Kadewe hati-hati, di dieu mah rea kene begal. Mangge keur ngaronda ieu teh. Pokna make jeung ngamangkeun sagala. Cik, minta rokok sabatang. Ih geuning, goreng tungtungna. Song we dibikeun jeung bungkusna. Candak we sadayana. Nuhun jang. Leos we. Bari ngadaguan nu ngagoreng jengkol, panon si Among rara-teret kesabudeureun warung. Teu kaharti, naha Sumi rudeungan nya nungguan warung sorangan Cipeuting deui. Pok teh Moal keung, da geus biasa. Sasarina mah sok aya tiluanana. hari nu sajana ka mana kitu? Neangan sampingan. Mun pareng aya menta kopi di uyahan, sok dilayanan. Uyah teh tambahna ari kudu dieceskeun mah. Geuning si laing nyaho. Tukang ngidar mah piraku teu nyaho kanu kitu. Jadi tadi teh si laing minta tambahna. Heureuy tadi mah. Tunyung, nu mawa jengkol kana piring leutik, sambal terasi we dina coet batu. Dianti jengkol aya goreng asin jeung daging ayam ngarebul keneh. Sigana kakarak beunang ngahaneutkeun. Mangga atuh. Naon geuning daya rencangna. Cekap direncangan ku Sumi ge. Ceuk si Among. Kop kana piring ngalah sangu tina boboko. Deker we, siga anu lapar naker. Da nya kuring ge asa kukurubukan. Nya milu dahar we. Teu burung nikmat najan teu dirancang ti anggalna mah. Geus boga salaki nyi. Si Among nanya deui. Kantos nanging teu lana. Duka lah teu pareng pisan milik teh. Bet menangkeun lalaki tukang nyerewer. Baruk? Numawi abdi mah palias teuing ngagoda salaki batur. Tos karaos nyerina eta ge si Inah. Muhun nu sok maturan abdi remen di papagahan. Sina eureun ulah dagang wae uyah. Da teu dagang uyah ge moal nepi ka teu manggih dahar. Nya Kang. Ceuk Sumi ngarerepna teh bet ka kuring deui. Kantenan nyi. Pok teh bari ngosong. Ari ieu warung saha nyi? Ceuk si Among. Ditinggal pun bapak diteraskeun we ku abdi. Naha mukana mani nepi ka peuting. Teu sieun? Ari kahoyong mah muhun beurang we wungkul. Ongkoh sok disangka goreng deui dagang ti peuting teh. Tapi dalah di kumaha, dati berang mah sok tiiseun bae.
ari ti peuting sok haneuteun kitu. Nya kalan-kalan engke rame nama janari tabus tiluan. Rame kusaha jam tiluan. Sajroning nanya teh teu pupuguh. Buru punuk asa ngaradak carengkat. Da asa mustahil atuh aya nu balanyawan Cijanari ari lain. Nu bade ka pasar, arangkat sok janari nungguan mobil nu kadayeuhkeun. Tah bari nungguan mobil teh sok ngaropi heula di dieu. Malah seueur nu ngadon tuang ge. Urang dieu mah seseueurna usahana teh icalan sayuran ka pasar. Oh gitu. Teuing geus sabaraha kali nguduk sangu tina boboko teh. Eureun so teh basa beuteung karasa eunga. Si Among mah masih keneh uyup ayap kana cukil. Red keluar, tembong remeng-remeng mobil ngabagug hareupeun warung. Janten mobil akang teh seepeun bensinnya. Nuhun nyi. Harulem we atuh di dieu enjing bensin mah cenah dipangmeserkeun ku tukang ojek. Kulem Si Among mani curinghak. muhun tuh udah dipengker aya kamar. Walurat-walurat wae mah ngan wayahna moal dibaturan. Sumi nyekik-kik. Nyaeta enjing teh kedah damel. Maklum atuh ari tukang buburuh mah. Sakinten buburuh ge ari dugi ka kapeser mobil mah. Janten bade mulih ayeuna wae. Nya engke we upami mobil natus aya bensina. Wegah ari kedah ngadodorong mah nya ge tos nenda. Mondok wae kitu dung. Si Among ngaret deui. Balik. Selaing mah robah wae pameragan teh. Lah, keun bae teu ngantor sapoe mah atuh api-api gering we. Nya ngan urusanana lain jeung kantor wungkul. Dewek bebeja moal mondok. Jadi kudu balik. Anggota PSSI anjeunna mah Sum. Si Among ngareret ka Sumi. Sok ngiring main bal kitu. Lain, paguyuban salaki sieun ku istri. Lain sieun dewek mah. Nya percanten. Sumi nembalan teh. Misah nuker patorong-torong. Jadi di mana dagang bensin teh? Si Among nyalenggorkeun obrolan. Ceuk lalaki nu tadi mah di lembur Cipeuting. Nya kitu Sum. Sumuhun. Di Cipeuting aya nu dagang bensin teh. Paranti tukang ojek. Nanging wayah kieu mah duka muka keneh duka henteu. Digedor we lah. Gampil ngagedor mah. Ngan masalahna teh tebih Kang. Sakumaha jauhna. Upami mapah kinten 10 menitan. Nganggo gedi grusuh eta teh. Deukeut atuh sakitu mah. Lebah mana nyi? Ti dieu mapah heula ka kaler. Kinten 50 meter ti dieu aya pengkolan ka kenca. Patokan mah di dinya aya tangkal caringin gede naker. Terus Nya mapah we ngalangkungan heula kebon awi sareng kebon sampe. Teu aya deui lembur. Langsung dugi ka Cipeuting. mani hara-haraan gini nyi. Si Among mihelaan pias. Numawi mending enjing ge tos tengah wengi ya teh. Lah ayeuna nyi. Kuring motong omongan. Terus lebah mana nu dagang bensina? Upami tos ngalangkungan kinten-kinten 10 suhunan. Sisi jalan aya warung leutik. Cirina aya tulisan Sayagi bensin mur. Naon bensin mur teh? Maksud nama bensin murni Kang. Sigana tempat keur nulisna teu cekap. Jadi weh bensin mur. Ongkoh nu gaduhna cek mur deui. Janten teu lepat-lepat teuing. Imah mana nu kudu digedor? Pengkeren pisan warung. Eta teh bumina cek mur. Nu gaduh warung sabaraha hargana nyi? Si Among milu nanya. Alah tatanya teuing harga. Keur walurat kieu mah najan 10.000 saleter ge moal teu dibeli. Jung atuh Mong, selain grainit. Har. Nah, habet nitah ka dewek. Pan di dinya nu taletena ge. Ongkoh dewek mah kajenting mondok tibatan wayah kieu aprak-aprakan yang bensin mah. Duaan atuh. Cek si Among. Mobil euy, eueuh nungguan, mangkani ngarea barang, aya laptop sagala pan. Da eta tuda si laing mah menegu masep, kalembur membawa laptop, panas dipake mah hanteu. Pan aya Sumi. Sumi teh awewe, mun aya nu niat nyulik, biheung bisa ngalawan. Leng, geus kitu mah, Sumi ge mireung huleng, atuda asa wegah ari kudu leumpang bari mapai jalan nu can kungsi ka sorang. Komo make kacaturkeun ngaliwatan kebon awi segala rupa. Sanggeus sawatara jongjongan pating haruleng, Sumi cengkat. Kieu we atuh, akang duaan pangnungguan ke heula warung. Wios bensin mah ku abdi dipangmeserkeun. Kek, ulah nyi, wios ku akang we. Tungtung nama, kuring cengkat teh. Bari bujur mah, asa hese naker, rek sina ingkah, tina kursi teh.
Diantar atuh ku abdi. Sorangan we, mong wayahna we dagoan di dieu. Lain wayahna, da dewek mah kitu kahayangna. Pokna teh bari nyerengeh, nih hayang malipat. Nganggo ieu we Kang. Sumi ngasongkeun jarigen. Cekap kanggo 10 letereun mah. Nuhun nyi. Mong, dewek ini teula. Kade eta leungeun, mong tong senang ngopepang. Ditakol ku abdi wani ngopepang mah. Sumi nyikiki. Kegancangan we kaluar ti warung, sanggeus nyokot senter dina mobil, gedig we kakalerkeun. Asana tacan 10 meter lempang teh, bulu punuk geus miheulaan muringkak. Pemirsa, dongeng Misteri Lembur Cipeuting bagian kedua dicekapkeun di ka dieu, kin di Pajeng Misteri Lembur Cipeuting anu katilu. Kirang langkungna simkuring nyuhun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.